si jelema eueuh manfaat, si teu komputer, si sampah masyarakat, si tarjumahan. Babal nyawa di mana aing tarjumahan? Nyaho. Nyawa di mana? Ninggalwa di masjid aing. Masjid sia di mana aing di beuni? Pokona poe Jumaah lalaki eueuh jumaahan di masjid aing berarti eta jelema tarjumahan. Allahu Akbar. Hei, jik tua-tua yang goblok geus berdua ieu. Didinya ulah macam-macam ke jelema ieu. Nah, ieu jelema teh kan muriling nangan tanding anyaclang nangan lawan can nyaho digeti sorangan. Cobaan pasirahna dagor kulingis. Kuat modal. Atuh tong dibejakeun. Kabina-bina teh kawan. Anjing. Siapa yang memakai kopiah tapi jahil? Kaciri sama memakai kopiah tapi jangan pernah ke Arab. Allahu Akbar. Kumaha lu apa jadi sieun kieu aing? Pokona mah geuleuh ka sia aing. Cepot di perkara resep ku salarea, di perkara hayang ku salarea, beungeut tiga jahe menang meprek teh. Kalau itu nu kieu pat itu perkara hayang ku para dewa teh. Di aing anjir, sia jiga teh entong anjing. Bina-bina si teh aing teh pokona sia gelut di aing dot. Iya. Maneh ulah gelut jeung sasaha. Lamun maneh gelut jeung batur berarti maneh geus mengkhianati percintaan urang duaan. Alah. Dor iya beres kayaknya ya. Luar biasa Juragan Arjuna tuh. Bapak Sidawala benernya nak ada baik nuhun Bapak baca. Orang panengahing Pandawa Arjuna iwarin nuju ngapedegam nyata pada ngalawan urang utawi Pardenawa Raden Gatotkaca saparantos ngababar urang-urang Kurawa boten raos manahna imut katumaritis atuh lajeng kalesan parantos tumuju tumaritis.